Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Abdi ridho Allah janten pangeran abdi, abdi ridho Islam janten agama abdi, abdi ridho Nabi Muhammad janten nabi abdi, abdi ridho sanajan hujan muridat asgil. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurin hati wa sirri sari bisa iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin lil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mugidat biha rahmatan kanjeng Nabi Muhammad janten kandri jalma jalma dolim selamatkan abdi di kumpulan jalma dolim kula warga sahabat sadaya nabi jamin. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum. Surah At-Taubah akan lebih surat Baroah. Kaum muslimin muslimat jamaah sadayana kaleresan daget ayeuna Sohibul Bait pengresa Pak Gubernur ulang tahun putrana Incu ulang tahun cucuna anu ka 1 tahun
mudah-mudahan orang payunkeun doa berkah riungan urang nu diulang tahunan nu disyukuran sing panjang yuswa sehat lahir batinna ya iman Islamna istiqomah ibadahna amin ya robbal ayeuna teh jimat luka 338 berarti tos 338 kali anu utamina mah istiqomahna termasuk mang oge maneh maksakeun pisan istiqomah. Nah digoreng-gorengnya kuring teh payu ini. Komo bulan Rajab tos hampir 5 tempat nu ditolak jadwal Rajaban demi jimat. Sugan jeung sugan ku istiqomahna lembur urang diberkahan ku Gusti Allah. Doakeun anu ngurusna sing sararehat, nu hadirna sing sehat. Hanas ku Allah kadang-kadang diturunkeun hujan, digelebugkeun angin gahaja supaya orang betah bercumbu dengan alam. Sabab alam itu hayang hujan dibere panas, hayang ieu dibere hujan. Gahaja supaya orang betah menghadapi romantika hidup. Amin ya robbal. Pilih hilap ngadugikeun amanat dumeh kamari dinten Rebo sing kuring diangkir nu ngondangna Pak Kapolres diamanatan supaya da cek nu nyasap kuring teh kiai cek nu nyasap mudah-mudahan kuring mah teu rumasada. Wayahna para kiai pangdugikeun ka jamaah di mana we ayana insyaallah saya siap hadir cek Pak Kapolres dan rek diondangna di mana kira-kira tegep di balai desa bisik ngandugan hungkul nih pangdugikeun ka jamaah mayunan ayeuna raramean pilpres jeung pilek pilihan presiden jeung pilihan caleg ulah dugikeun ka gujrut ulah dugikeun ka pacongkregan gara-gara beda pilihan kantos didugikeun ibadah wege teu sarua aya nu kunut aya nu teu kunut dalilna ibadah lamun teu sarua jeung batur lana amaluna walakum lamun pilihan presiden bener gini lana capresuna walakum capresukum lana caleguna walakum calegukum lana calonuna walakum calonukum calon kuring keur kuring calon anjeun keur anjeun nu mana we nu jadi sing nyaheun ka rakyat yang biasana sok poho geus jadi beda jeung pilkabe hari pilkada mah pan bedanya pilkabe mah lamun poho jadi pilkada mah menjadi bukan we janji-janji anjeunna urang bertugasna milih kade ulah golput sabab fisik anu didukung urang cok kana hate gara-gara urang teu milih teu meunang hanas geus jadi nu wana we ge dukung eta teh pamimpin urang kade ulah ngagogoreng sabab kuring ningali di internet teu kaok ngadukung nomor ieu ngecek anu itu ngirim-ngirimkeun berita Ahok hoak teh bohong ulah urang rek ngadukung bangga nu dagang sorabi ulah ngecek ka tukang comro nu dagang cimol tong ngecek ka tukang sorabi beda hakaneun beda karesep beda bahan beda hasil peun urang mah penting daek kene jimat alhamdulillah anu ka salajengna ieu waktos jadwal nu sakat dinten non kitu Minggu malam Senin ya cuma bisa SMS-na di ketua GP Ansor Kang Cece insyaallah anu bade gaosna Abah Khalid Barja Tiraja Galuh malam Senin
tolabul ilmi deui. Hujan datang mah urang. Kalau mun hujan datang mah mun tiris. Mun salesme kapanan tingkatan ujian teh nentukeun tingkatan derajat sanes lur. Halo. Ku Allah mimiti dibere leungit sendal. Diam kene. Derajatna dibere sakitu. Diuji deui leuwih berat dibere gerimis biang kene tante biang kene derajatna sakitu dibere hujan biang kene derajatna sakitu beuki berat ujian beuki luhur pangkat niatan ti ayeuna sanajan dina waktuna aya nu jadi halangan nu leuwih penting tapi insyaallah malam Senin geus paling wetan insya kaum muslimin muslimat anu mulia sabab naon urang ngabeberik ibadah dibekelan ku Allah teh keur ibadah budak sakola dibere duit teh keur sakola anu barang dibere bekal ku kolotna anu teh sakolana modal ai modal kira-kira kolotna ambekan mah kira-kira kolot diberi bekal ambekeun tante ambekeun ari mane diberi bekal teh keur sakola nah bet kalahkan dipake ulin Allah begitu gubrak diberi sehat gubrak diberi segala rupa keur bekal ibadah anadar teh dina ibadahna salat madol ngaji madol puasa beureun cek Allah teh ari mane bet kabina-bina salah dipikah heman diberi bekal teh keur ibadah kalau dipake madol ulah loba madol sekali-kali mah diajar madol sudah sekali tapi kaum muslimin muslimat anu mulia urang ngeraskeun anca tabarukan maos hadis masih kene sabuteureun salat berjamaah aya berjamaah lahir aya berjamaah batin anu lahir urang ngariung jeung batur ngarendeng salat eta teh berjamaah lahir berjamaah batin segala rupa nu aya di awak urang dibawa berjamaah. Halo pilih bahasa mah wias ieu ambi ai ambi na rumah mah ayam sing binga nampi hujan sing binga sampai sehat non sababna kahujanan sok gering sabab urangna teu ridho narima hujan nya bener kitu le lamun urangna ridho narima cai hujan sanajan guguru juga awaras we da bunga model barudak hujanan da teu gering sabab bunga urang mah kahujanan saeutik datang telir sabab teu ridho narima cai hujan jadi sing ridho sampai sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana ini? Jajaran seberapa? Wa qala lam isdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sholal bardaini dah. Leres eta? Mohon. Man utawi sapa wong sing saha jalma iku salat sapa man. Al-bardaini ing waktu atis loro waktu tiis bardaini teh waktu sholat anu keur tiis cek ulama di tafsiran dijelaskeun ieu hadisna sholat anu waktuna tiis teh hiji subuh dua asar sholat asar jeung subuh sahajal mah sholat asar jeung subuh dakhala mangka manjing sapa man maka asup eta jalma al jannata ka sawarga bi ghairi hisabin kalawan ora hitungan moal ditanya deui asal salat subuh asar sareng subuh berjamaah pabari hayang ka surga mah asal daek salat asar jeung subuh
nya maksudna teh lain artina lohor maghrib isahan teh pangbibita nabi sabab hiji subuh keur hoream asar keur ngasoan kadang balik di pagawean di jalan kene jadi tingkatan ka hoream teh leuwih gede matak subuh mah sanajan 2 rakaat ganjaranna beda subuh jam sabaraha jam 85 45 oh jam 4.46 oh 36 jadi kusabab hoream migawena dia ge ganjaranna leuwih gede wa qala lan wistau sapa nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku syahida nyakseni teh hadir salat al jamaati ing salat berjamaah kataba mangka nyatet sapa Allah taala lahu kanggo wong pikeun eta jalma zahiban halelunga ini warajian lan balik asyara hasanatin ing 10 kebaikan jalma nu rek indit berjamaah satiap lengkahna keur balik jeung keur indit jadi panebus keur kahadean 10 kali wa mahalan ngelebur sapa Allah anu saking wong asyara sayiatin ing 10 kealaan kagorengan wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu kanggo wong asyara darajatin ing 10 pangkat diangkat derajatnya 10 tingkat lamun urang berusaha salat jamaah wa qala lan istau sapa nabi sallallahu alaihi wasallam la sholata ora salat iku sampurna teu sampurna salatna li jaril masjid kanggo tonggone masjid pikeun tatangga masjid illa fil masjid angin ing dalem masjid tatangga masjid teu sampurna salatna kecuali kudu di masjid resikona jadi tatangga masjid wayahna kudu maksakeun salatna di masjid wa qala lan wistau sapa nabi sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaah eta tulisanna sholatul jamaah tuh ayo bawa kitab tuh mana ya jamaati eta lepat sholatul jamaati margi mudhof ilaih hukum mudhof ilaih kedah jer sanes lepat anu iya lepat cetak sholatul jamaati utawi sholat berjamaah cek santri mah ngaranna teh mudhof ilaih majrurun bil kasri iku sababnya lah sok nyalahkeun we batur babari ari nyalahkeun nyieun anu hese maksud mangarang urang menyawa hungkul sholatul jamaati utawi sholat berjamaah iku rahmatun kasih sayang wa yauti sholat berjamaah iku khairun leuwih bagus minad dunya saking dunya leuwih hade tibatan dunya wa ma lan perkara fiha ing dalam dunya salat berjamaah teh manglapikeun kadedeh rahmat ti Gusti Allah kanyaah ku sabab Allah nyaah nepikeun ka dibabarikeun jalan rek berjamaah ka jalan katajugna dibabarikeun alat-alatna babari leuwih hade tibatan dunia jeung saesina termasuk leuwih hade tibatan motor mio leuwih hade tibatan mobil SS leuwih hade tibatan mobil Avanza
leuwih ade tibatan sagala rupa tek-tek nepikeun ka bangek nu aya di alam dunia moal bisa ngebandingan kemuliaan salat berjamaah. Untung urang mah teu pati apal jadi teu pati semangat. Sababun apalmu cek Nabi lamun aya jalma nyaho kana naon ganjaran berjamaah tuluy datang teh kudu ngesot pasti ngesot lamun apa wal jamaatu utawi perkumpulan iku rahmatun rahmat wal furqatu utawi perpisahan iku azabun siksa. Kumpulan riungan ikatan organisasi teh kanyaah ti Allah paburencai teh mangrupikeun siksaan. Syaratna yang weuteung berjamaah teh naon geuning alhamdulillah hayang kuat jamaah hiji al kumpul dua wal kompaku. Jadi kudu ngariung jeung bari kompak. Insyaallah kuat berjamaah. Salat oge berjamaah kuat. Lamun papisah mah diganjar lamun urangna bener babacaanna. Sedengkeun urang mah babacaan teh can antuk jeung tajwid can antuk. Hese lur ngaji tajwid teh tong dianggap gampang. Mantap. Wajib hormat ka guru nu ngagurukan alif-alifan. Wajib hormat. Ulah ngarasaina ngahormat guru di tajuk kusabab anjeunna dumeh ngagurukan alif-alifan. Justru nu pangpasaka hese mah ngaguruk alif-alifan. Ari di pasantren mah geus kali ngageuleuyeunkeun. Urang mah sok kasarendah lamun ngahormatan guru nu baheula ngajaran di tajuk. Asa terhormat kene lamun ngahormatan ajengna nu geus masyhur ka Cianjur, ka Sohor, ka Bogor, ka Wentar, ka Cibentar, ka Celuk, ka awun-awun, ka Koncara, ka Janapria. Janapria di mana jeung awun-awun? Kalarin asinana. Nepi ka ayeuna can apal awun-awun jeung Janapria. Baya desa. Leuwih sae ngidul. Sabab ese termasuk nu ngajar ilmu tajwid. Sabaraha huruf idgham, sabaraha huruf iqlab. Urang buah-buah macan ge can antu. Mata ngaji tajwid fardu kifayah, ngamalkeun mah fardu ain. Mun diganggu eueuh nu ngaji tajwid doraka kabeh. Fardu kifayah. Ngamalkeun tajwid mah fardu ain. Sabab setiap urang baca Quran wajib pakai tajwid. Cara idgham kumaha, cara ifa, makharijul huruf kumaha. Sampaikeun gaya khusus kitab anu ngabahas ilmu tajwid Sirajul Qari saking kanalna. Aya kitab nu khusus ngebahas waqaf jeung ibtida, Manarul Huda fi bayanil waqfi wal ibtida. Alusna eureun maca Quran dina lembah ayat mana? Aya aturanna teu padu eureun wae. Termasuk di surat Fatihah aya waqaf hasan, aya waqaf qabih, aya waqaf tam, aya waqaf naqis jeung sajabana. Eureunna di mana diatur sabab di antarana lamun urang salah eureun, salah harti. Malah aya nu haram eureun. Aya daftar ayat anu teu beunang eureun lamun urang maca ayat nu bieu. Kitabna aya khusus Manarul Huda Ibayanil waqfi wal ibtida. Jadi ulah ngaji kitab tajwid bage wal beakeun umum. Eta teh supaya ibadah urang heulaaneun jadi sugan kadituna ditarima. Amin. Ya rabbal alamin. Urang nu kabedag we urang maca Quran leukeunan tajwidna. Sebab ari bahasa Arab mah beda jeung bahasa urang. Beda ngedalkeun, beda arti. Lamun ngomong ku bahasa Sunda, makhraj naon bage sarua artina. Dahar, dahar artina naon? Nyatu.
syare artina molor. diuk jeung diuk artina cali. Arab berbeda, beda leta, beda suara, beda arti. Mata diantaranya sing hati-hati lamun maca taun jeung bismillah. Sok aya sebab roh nate digeterkeun loba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lamun didesikeun apal desik. Desik teh gerak lambat. Lamun digerak lambatkeun letah nalika maca bismillahir itu keluar berpuluh-puluh huruf roh. Mata diusahakeun nalika maca huruf roh ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nu kasuk makharijul huruf aqsal halqi wasatul halqi adnal halqi. Di mana anu makhrajna syafah, di mana anu makhrajna lisan, di mana makhrajna adrasul lisan. Ngaji tajwid bagian ieu. Can ngaji nu saja. Eta teh keur memeres ibadah ka Gusti Allah. Kaum muslimin muslimat anu mulia. Di samping eta urang kudu hati-hati. Di antarana gangguan ibadah teh. Kamari dongeng malam cimat kamari teh geuning sanu diturunkeun ti langit. Terjadi masukan iblis jeung Nabi Adam. Sasakalana iblis diturunkeun teh sabab gede hulu. Lur, iblis itu di tiap langit ngaranna beda-beda. Aya at-taqi, aya al-wafi, aya az-zahid. Ngaranna teh alus kabeh. At-taqi jalma takwa, az-zahid jalma zuhud, al-wafi jalma nu nyumponan janji. Terakhir iblis diaranan ku Allah Azazil. Sasakalana cilaka teh sabab gede hulu geuning keur tawaf teh aya tulisan salah sahiji maraneh bakal cilaka atau malaikat apaneun geumpeur mata menta silih didoakeunnya doakeun kuring ulah eta ulah nu cilaka teh. Iblis mah teu sabab rumasa ribuan tahun. Tadi simkuring macana kitab 385.000 tahun iblis ibadah ke Allah. 385.000 tahun ibadah teka selangan ku maksiat sakit cepet geus. Aja. Ku sabab rumasa gede gajaranana atuh batur momentasi didoakeun iblis mah. Cilaka-cilaka ti mana halna dubuk aing mah geus salamet. Atau dikersakan ku Gusti Allah lungsur diutus iblis ke surga kita ngagoda Nabi di Adam ngagoda kita ngadar buah uldi pondok ning dongeng caning carita curut turun kan bedana Nabi Adam mah turun teh kalah ka jadi mulia sabab Nabi Adam nuzulul manzil la nuzulul manzilah turun tempat tungkul, turun pangkat. Halo, ampur-ampur di saungan. Nabi Adam turun tempat, turun pangkat, malah naik derajatnya. Di surga mah jadi jalma biasa. Begitu turun, ku Allah diturunkan, pangkatnya naik, jadi naik. Jadi naik. Ari iblis mah turun nuzulul manzil wa nuzulul manzilah. Turun teh iblis mah dua, turun tempat jeung turun pangkat. Keur di langit maka asup golongan malaikat. Anak gubrang ka alam dunya mah jadi makhluk panghina. Cek Allah turun mana iblis sabab geus ngalawan ka kami. Akhirnya iblis minta kompensasi. Kompensasi teh naon ganti rugi. Cek bahasa orang nama Gusti nu Maha Suci bongan abdi dilungsurkeun ka alam dunia abdi nyuhunkeun ganti rugina. Cek Allah geus ku kaula anjeun dikawasakeun ngagoda turunan Adam. Adam nama geus tong digoda deui. Sabab Adam geus jadi nabi. Ari nabi mah maksum.
maksum teh kajaga tina dosa. Turunan nama ganggu ku aja. Jadi kaulah menang ngaganggu turunan Nabi Adam. Jum hiji tak kompensasinya. Cek iblis Allahumma zidna. Nun Gusti tambihan deui lah entong eta hungkul. Cek Allah setiap manusia lahir hiji iblis dua. Setiap manusia lahir hiji iblis dua. Jadi loba kene iblis. Bari panjang umur iblis. Urang nu digodana geus eueuh, iblis mah aya kene. Cek iblis Allahumma zidni kirang Gusti tambihan deui atuh. Cek Gusti Allah sudurum baituka innaka tajri majrad dami ibni Adam. Tambahan ku kami hate manusia ku kami dikawasakeun keur anjeun jadi tempat cicing maneh jung ieun kapling di hate manusia. Hate urang anu kosong bakal ditempatan ku iblis. Bari nage iblis mah sakti bisa ngilu jeung aliran darah. Inna syaiton, syaitan kesebutan lain di iblis. Inna syaiton yajri majrad dami ibni Adam. Syaitan mah bisa ngalir jeung aliran getih. Natak sing hati-hati lamun getih eta ngalir kana mata paningalna paningal syaitan. Getih ngalir kana otak mikirna mikir jiga syaitan. Getih ngalir kana suku lempangna jiga lempang syaitan. Getih ngalir kana leungeun cukat cokotna jiga cukat cokot syaitan. Nyangkruk dina hatena dikawasa ku syaitan, maka tingkah laku perilaku iktikad niat jeung sajabana ge jiga hebatna iblis. Hiji naon tadi teh pugu pohon. Cek iblis abdi dilungsurkeun ka dunya abdi hoyong ganti rugi. Cek Allah pek kaula mere kawasa ka maneh keur ngagoda turunan Adam. Adam nama geus tong digoda deui sabab geus naik pangkat. Anu kadua, setiap manusia lahir dibarengan ku lahirna putra iblis. Dua deui. Anak iblis. Tilu, imah hate manusia diizinkeun ku Allah dijadikeun perumahan iblis. Katak sing hati-hati ulah nepikeun ka kosong. Sabab hate mah kumaha eusi. Eusina setan, ngomongna setan, ngadeleuna setan, tingkah lakuna setan, niatna setan, sagala rupana setan. Sabab al-qalbu malik, ari hate teh raja. Ari raja kan boga kawasani. Lamun cek hate cabok situ, dicabok. Mun cek hate omongkeun situ, omongkeun eta teh panita setan nu aya nyieun perumahan di hati manusia. Matak sing hati-hati jeung waspada. Barudak jaga poingan cek Nabi wayah maghrib barudak tong diuculkeun. Ari cek kolot mah aya naon? Sande kala. Sande jeung kala. Sande kala jiga rupana, kumaha rupana eta sande kala. Jadi ari kolot baheula mah teu apal dalil. Nying siana teh ku bahasa nu kaharti tong ari cating ari murid teh cicing lima bisi aya juri. Padahal dalilna aya cek Nabi mun wayah maghrib budak kekeupan di ais. Naon sabab setan keur nyaliar. Lamun geus isa uculkeun. Paingan budak kuring ceurik wae. Budak ceurik teh loba alasanna di antarana cek Nabi lamun orok ngear wae ngear ceurik teh. Eta teh bisa jadikeun ngadoakeun hidup jeung bapana. Kan ku bahasa orok. Udah budak teh sok non burulak bureuleuh daripada peureun. Mun cenah ieu teh beda karasana atuh nya karenya doa. Lamun urang teh kasieun nu kitu mah becakeun. Jadi ulah sieun. Ada teh kadeuleuh teh sieun. Lamun kadeuleuh mah kadeuleuh sieun mah
sabab sieun mah beda rupana jeung kakara ningali geus wanoh mah sieun. Jadi sing hati-hati jeung waspada bisik setan tuluy nyieun perumahan dina hate urang. Pang berat-berat ngurus hate. Kuring oge can bisa ikhlas, can bisa sabar, jiga maksakeun. Da urang mah kudu dipaksa diajar ikhlas, dipaksa diajar sabar. Mudah-mudahan sing manfaat dunia akhirat. Amin. Sing istiqomah ibadah. Amin. Sing sehat lahir batin. Amin. Di mana di paparinan tedaman sing jadi kifarat dosa. Amin. Di paparinan hoream diajar maksakeun. Amin. Di paparinan hujan Belajar ikhlas. beradabna ujian. Gaji moal mun hujan, gaji moal mun gering, gaji moal mun ripuh. Kamu orang ninggalkeun sok moal bisa we teh ka ditu teh. Tetap urang diajar maksakeun. Doakeun sing ikhlas, sing kuring, sing sehat. Amin. Sing jag-jag, sing istiqomah. Amin. Disebut berat-berat, disebut hampang-hampang, disebut beratnya da kudu mikir gaji teh, disebut hampangna kari nyarita, masang panggung kadang teu ngilu, ngahurungkeun di kadang teu nyaho. Bagi-bagi tugas tadi mereka tenan jeung wadaud dan bubur. Sehingga kuring mengunjal panggung wadaud gaji, bung sana pokok. Dibagi-bagi tugas, mudah-mudahan sadayana dijantankeun amal soleh. Amin. Tasbih. Subhanallah.